Sampurasun para mitra kalintang bingahna tiasa petepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ulah Kabobodo. Dumasar serat 1 Korinta pasal 15 ayat 20 dugi ka 34. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka 33 anu unggalna kieu. Aranjeun ulah kabobodo sabab pergaulan nu goreng ngaruksak sifat nu hade. Para mitra, dinten ieu sapalih jalmi ngarayakeun Valentine's Day atanapi hari kasih sayang, poe welas asih. Ironisna, rupi-rupi media ngawawarkeun yen penjualan alat kontrasepsi condong ningkat dugi ka 2 tikelan meh poe Valentine. Seseueurna nu meserna teh para nonoman nu teu acan kabeungkeut dina pernikahan. Matak heran, pimanaeun tiasa poe welas asih barobah janten poean di mana jalmi muaskeun hawa nafsuna atas nama cinta, atas nama kanyaah. Apanan salah sawios unsur utama ti cinta teh nahan nafsu sareng sanes muaskeun hasrat diri. Para mitra, pergaulan nu awon matak ngaraksak sifat nu hade. Kunaon sanes sabalikna nu kajantenan. Sifat nu hade atanapi kabiasaan nu sae baris ngarobah sahiji komunitas nu awon. Kanggo mahamkeun hal ieu urang perlu mahamkeun konteks kahirupan jamaah Korinta. Aranjeunna hirup di tengahing masyarakat nu muaskeun diri ku sagala hawa nafsu. Malihan mah pamuasan kitu oge aya di tempat-tempat ibadah. Pakait sareng sayagina para palacur bakti nyaeta palacur nu aya di kuil-kuil pamujaan nu baris ngafasilitasi jalmi-jalmi anu bade aribadah, nu mana hubungan seksual teh janten salah sawios bagianana. Dina konteks sapertos kieu pangandika Gusti mepelingan aranjeunna yen pergaulan nu awon matak ngareksak sifat nu hade. Para mitra, hayu urang ngariksa lingkungan pergaulan urang. Nah koleha atanapi rerencangan urang masihan pangaruh nu sae atanapi awon pikeun karakter sareng paripolah urang. Hayu urang ngajaga diri kalayan wijaksana dina milih batur sareng pergaulan. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like, sareng bagikeun ka nu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.